geus mandi, geus seger, geus dahar, geus ngopi, geus udud. Tinggal mejeng, tinggal neangan ani-ani. Ani-ani. Aman nih, kiri apa kanan? Kiri apa kanan? Kanan. Ya iya imah saha euy. Karek nyawa aing aya imah anyar. Lamun nu aing moal kagok-kagok ku aing mah dijeunakeun 10 tingkat ka luhur. Pamajikan 5 mentereng 10 tingkat, mobil 8. Lah, geus pokona mah nikmat mana lagi yang kau dustakan pokona lamun hirup geus kitu mah. Pamajikan garalis geuningan. Sapeting di dieu, sapeting deui pindah ka dieu, sapeting deui pindah ka dieu. Dah. Dikempur aing gal peutingna meureun moal eureun aing. Aing karesel jabat teh gablek deui. Di mana nya? Kamu pantanos muka ya. Wah, boy. Geus incak ka mana eta jelema? Koyak kieu geus eueuh euy. Keur gawe naon si Kipi eta? Sugan we atuh. Jadi ladang pi usahaeun. Sampeurkeun euy. Babanguk di tangan Allah. Naon sia ka dieu? Ya tuh. Hah? Datang nu kieu. Biasa. Di mana sia? Nah, aja nyamper ka imah eueuh. Naon sia nyamper ka imah aing? Cih, urang aya pi bisnisan. Sis naon? Nu ayeuna beda. Wah, aing geus capek bisnis jeung sia mah. Awan nu mulus, gagal kabegenan. Ayeuna mah bener aing ayeuna mah. Da lain kana pi usaha ieu mah. Naon? Perbikangan. Pernah mah. Bikang. Heeh lah. Emang saya boga saha? Yang apa gitu? Saha? Tadi cenah. Tadi ka aing ngoyong ngece anjing. Pan beda deui urusan aing kana bikang mah. Aya randa. Randa lemi pok denok. Boleh lah. Jika gitar Spanyol mah eleh. Ieu mah gitar agraria. Boleh lah. Sebagai balad aing nu ku aing saya hormati dan saya cintai, sebagai balad ieu mah lamun ngaku balad gitu maneh kitu ka aing. Boleh lah kenalkan ke aing. Ya. Sidik aing neangan teh kenalkan ka maneh. Ngan kitu teh. Naon? Hiji apal meureun kaayaan aing ayeuna keur kacau. Duit. Pasti kena duit. Ujung-ujungnya siapa pasti kena duit. Eta. Atuh saling Pri. Maneh ku aing dibere bikang. Tuh, kumaha? Da aingnya. Gos, Pri. Aing moal mah aing balik aja kabaturkeun we. Moal hese. Kela. Sabar atuh ayeuna naon teh. Ruang gusuh wae ayeuna naon teh sia mah. Nah, kitu atuh pan urang teh kudu aya lelesang. Urang mana? Eta tetangga belah ditu anyar manehna pindahan ti Tasikmalaya. Anda. Randa cek aing bengsrat di bae mah murah keneh. Bukan anak tuh. Ih, puguh randana teh boga budak. Eta mah edan, pokona maneh lamun bisa ka eta dijamin ku aing mah. Per hari-hari maneh bakal bahagia, senang. Yakin ya? Yakin lah. Antar atuh aing ayeuna ka dieu. Kurang dianteur pisan. Aing tadi ngaja nyamper maneh. Kan tadi teh pantau muka. Oh berarti geus eueuh situ. Kan nempuh maneh anjir. Unik sarongit gaya. Ya jelas aing sareungit lah geus mandi geus naon aing mah. Heuh ngan hanjakal. Sok dituluykeun. Sok dituluykeun. Nyatu eta heula. Lumayan teh. Itu kan aya warung urang tambah era. Oh anterkeun heula aing ka ditu. Targetna mana? Ku aing diseleksi ditempo ku aing. Masa kada cocok ku aing ke dibere. Tong cang saya awewe mah bedul eta mah. Pancan kabuktian kumata aing kalau mun kabuktian kumata aing heueuh. Ih heueuh. Urang mah moal ngabobodo masalah awewe mah da urang mata mah jelas pokona. Mangkat ayeuna kalau mau bacot. Bari mah dah. Gampang masalah nu kitu mah. Era ieu teh udud mah.
Naon? Ke warung heula. Heeh, ke pancen kaliwat warung lagi Aisyah. Mana punya tuh duduk acan aing. Ke pan warung lagi can liwat, teu geus liwat teu. Sia mari ngopi sana kana udu teh ka bina-bina teuing. Asal tuh daya bangus ah. Dek, naon? Mana aing ka warung heula. Ke ai. Aing sia. Ayo ka warung ke ku aing dipangmelikeun punya kayak geus puguh. Bener mah jamana? Bener aing mah teu waduh. Ke sabar. Pan bari lempang teh anjing teh ditu mah dicangkeul aing. Ke diharap ke meuli di dinya kunyuk teh bawasan ngomong sama dikepret ku aing geura kehet teh. Bawasan bebelat teh kanana. Yap. Eta aslina urang mana? Aslina mah orang Tasik kan ka dieu ka dulurna. Beneran Mumpung memeh ku batur. Ayeuna di dieu we sabulan. Dah geus beak. Aing kesepian aing. Ya geus pasti anjing. Mana mah kesepian bae. Mata ku aing inget ka mana ku aing langsung dibikeun. Soalnya aing ke makan-makan. Ke makan-makan mana geus gila. Anjing kabayang abekuna. Sok atutuluyan di cabok ku aing. Geus kieu we tuh. Ka warung heula. Nah ka warung heula di ka warung di ku kain tonjok pisan geura. Jangan di mana kunyuk. Saeutik deui ge nepi. Da mana mah sok bohong teh aweuna ditemokeun. Ku aing lamun geus ka tuluy ku bocos aing ku aing dibere tuluy koplok. Nempola duitna. Tah aing mah duit bisa ge gepokna ah. Percaya sia ka aing. Percaya buat. Yuk, nah, teh mah kata. Mana imah? Eta. Aya. Tuh. Ai maneh. Itu jalan mana mau? Mending meuli ulah udud. Barang aja. Udud leunga. Asli itu jalan mana? Heeh, cak aing ge jiga gitar agraria. Kabeh bisnis gagal jeung maneh tapi ieu hungkul karek cair aing. Nya atuh. Dibere ku aing tenang ulah riwang goblok. Maneh loba duit ya itu. Anjing mah nya bubuk kieu ieu mah mali rinso atuh Kipli. Tah nu eta nu beureum, belancar. Kumaha disampeurkeun langsung heueuh. Aing kumaha mimiti ngomongnya. Kieu wae bebejana kenalan urang tetangga sabelah gitu heuh. Apaleun ka maneh? Apaleun atuh, apaleunna ka mah urang. Iroh, heuh. Apal ka mah Iro gitu. Heeh, gitu apal ka mah iroh teu. Abi rerencanganna putrana. Tah, gitu. Langsung geura welcome. Heuh, juk. Aslina ieu teh. Aing ka warung heula. Sia masih balik we wajib. Anjing cak aing kitu taman juk ditu juk. Bener ieu. Bener. Heeh, ngaranna mah kumaha we tanyakeun. Heuh, da aing teh apa ngaranna mah? Juk. Ini ka warung aing di udud. Teh. Nyali rawe teh. Nuhun. Nembe ningali di dieu. Warga baru. Henteu. Ati palih mana? Abi mati palih kulon, palih ditu. Aya kapriogian naon mana? Oh, henteu abi nuju ngalangkung we cing teh. Padahal ningali. Kok cing teh asa nembe ningali. Kok abi disampeurkeun ka dieu kitu. Sugan teh saha kitu geuningan. Nembe ningali kitu abi. Saha cing teh ku abi ditinggali-tingali teh. Naha lungkang langkung. Henteu yang nuju bade ka warung abi teh kitu geuningan ningali. Sugan teh saha kitu. Padahal nembe ningalian kitu. Namina saha teh? Jamilah. Ada Kipli. Terus lami di dia Lami. warga barunya. Henteu tos lami abi mah di dieu. Sugan teh warga baru. Paingan cing teh, tapi asa jarang ningali abi teh. Ah mannya. Sendirian we. Teh rencana. Kan ieu nuju duaan. Hilap, abi sok rugi ai jeung istri teh. Jalma teh cunahan-cunahin kieu. Coba datang ka dieu deui ih. Iya. Terang ka mah Iroh? Uninga. Oh terang. Abi teh rencangana putra nama Iroh. Oh. Terang. Terang. Hei ate aya pergi naon?
Antu tuh aya progena naon hoyong we kitu silaturahmi kitu hoyong kenalan gitu. Oh gitu. Terus aduh putra. Acan. Bener ibu. Atuh meureun acan gaduh pamaget. Teh acan. Teh acan. Abi mah sok ararisin aing ngobrol sareng istri teh. Nah, make isin-isin Abi sok rada grogi geuningan, jarang abi mah ngobrol sareng istri teh. Diuk dulu, Tra. Oh, diuk dulu, siap. Ini cangkel nangtung wae bisa pegel. Kebetulan ada AA. Ya. Aku teh lagi banyak kebutuhan. Kebutuhan? Iya. Kebutuhan apa? Banyak we pokoknya mah. Tenang, selagi ada AA, insya Allah AA bantu. Lari uang pokoknya mah. Emang butuhnya berapa? Sedikasinya aja. Sedikasinya? Ya. Gampang. Tapi sing loba. Tenang. Nanti AA kasih. Segini cukup? Tapi itu masih loba. Kurang? Ya. Tambahin lagi deh. Ya. Itu masih ada. Buat jajan beli rokok. Oh. Ya. Pokoknya mah gampang. Akan nggak bawa uang cash. Uang A di rumah. Ya. Kayak kalau misalkan ayah nanon mah tinggal bilang we ke A. Ya. Iya, A. Pamajikan aing ka mana? Anda. Hehe. Mang Jack, rupiah. Ningali pamajikan aing teh. Pamajikan apa? Heeh. Ah iya. Di mana sih? Aya di mana? Suatu bah. Mana duit sih? Mana tujuh pokona aya bah, ieu mah penting pisan. Pamajikan abah main serong. Aduh balik ya sih ya. Bener. Ah, bira ku aya kawani pamajikan aing nyerong ka aing. Nomor abahna geus teu perkasa. Anjing kurang ajar sih teh gagabah. Di mana pamajikan aing sok tunjukkeun. Aya di bed itu tuh ieu. Di belah mana sok? Sia hayang beak di tenggelan ku aing kata nunjukkeun pamajikan aing. Di mana? Dito. Ayo. Di mana? Tunjukkeun cenah jong mana? Tunjukkeun mana? Ku abah we uruskeun jung. Kuing mah teh sapilu-pilu. Ngabejaan unggul. Aduh. Iya. Wadi. Nyelikuan pamajikan aing. Naon maksudna? Ya, kurang kumaha aing teh? Kuning dijelaskeun. Jelaskeun naon? Tak perlu dijelaskeun. Ya. Sia. Kan ieu. Sia macam-macam. Ieu teh pamajikan aing panyahu sia ge. Berarti kumaha pamajikan aing sia kumaneh? Teu sabaraha kali. Tuh. Kurang kumaha aing? Hah? Padahal aing teh sajam oge kuat sia teh. Maneh pedah siung ngara keneh. Ieu saha ieu na? Iya pamajikan aing. Aduh. Tadi mah bebejana Rangda cenah. Hah? Bebeja Rangda? Aing dianggap lawan cek teh. Hah? Ande sih, ampun Pak. Pokoknya mah urusan, ayo. Ayo. Beberes, ku aing di taranjangan buanana. Ampun Pak. Ampun. Dia geus nganodai harga diri aing. Dan tadi kumaha, ku abina kena tadi kumaha. Geus kumahakeun. Ieu, sok. Di mana aya bangsal kaku? Mana geus kumahakeun? Tadi kumaha? Tadi kumaha sumpah. Balik. Sumpah tadi kumaha abi mah piragenan karek ayeuna ka dieu Cek si Jiwong mana geus sababaraha kali kikiana teh? Henteu. Cek si Jiwong. Tah ningali kupanon sorangan si Jiwong cenah. Henteu. Sumpah mereka dia abi mah. Mana nu bener ieu teh atuh? Aduh. Hah? Henteu abi mah. Ningali. Aman. Aman. Lain aman. Ku aing bieu kadeuleut di luar. Gudawangna geus beda. Encan empokana gudawangna acan. Nu balik teh. Sumpah encan. Karek kumaha? Bener, jadi kumaha ku abi mah. Dicium geus. Encan. Dicabak susuna geus. Henteu. Benar. Sumpah henteu. Awas mun pamajikan aing aya bau-bau hawa
awak maneh. Ku aing mau asa-asa sia dituntut tapi ka mana wae oge. Hei balik. Cing si kunyu jiwa tadolek sakena kaos ku aing mun panggih monyet. Hebat kamu. Gas dekat berita. Yang orang lumayan euy. Bisa jajan. Atuh nah tadi make ngekayak sagala. Acting tadi mah. Gas yuk, gila mandi. Aing namun Pak si kunyu ku aing jagur goblok. Setan macem-macem ka aing. Siap. Anjay.